Jajaran mah menang ngan anu jadi bapak teu puasa jadi dok. Naon sababna Ramadan mah hukumna wajibna lain ka anak doang. Jami'il muslimin wal muslimat. Sakabeh jalma Islam wajib puasa ulah anak dititah bapana henteu. Kalayan diri kumaos tangguh basmalah narang hamdalah sholawat wassalam na ilmaknatan ditakdim. Mudah-mudahan dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya wastana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakantun ka para keluargana, ka para sahabatna, ka para tabi'in munah, ka segenap jamil muslimin muslimat anu nyicing dina agama sunnah wal jamaah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng pamudah-mudahan naon-naon aosan urang sadaya anu parantos diaos, anu parantos dibaca, sareng ayeuna anu parantos dilaksanakeun. Timimiti mulai tepan berjamaah maghrib hadiah kali kubur urang sadaya anu maca Qur'ana, maca Yasina, sareng maca asa sanesna. Diteraskeun deui netepan berjamaah Isya sareng ayeuna sholawat berjamaah sareng pangaosanana. Sareng ayeuna amal ibadah urang entos-entos nu gede jeung leutikna mudah-mudahan ditampi ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kasalahanana mudah-mudahan dihampura ka Allah Subhanahu wa taala. Ganjaranana mudah-mudahan dikucurkeun ka ahli kubur urang sadaya, khususna ahli kubur jamaah Majlis Nurul Amal. Umumna ganjaran dikucurkeun ka jamil mukminin mukminat, muslimin muslimat anu ahli kubur, khususna ahli kubur kampung Rawa Bejog. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng mudah-mudahan kusababiah wasilah amal ibadah urang nu gede jeung leutikna sareng ayeuna khusus ngapangaosan ngaos shalawat eta mudah-mudahan sing jadi sabab, sing jadi wasilah, jadi pelantara ka urang sadaya dihampura dosa, aya dina ridho sareng rahmatna Allah Subhanahu wa taala, maot mawa iman sinaran Islam, bahagia dunia wal akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bising main bising milu mangga kating adadak jelema nangguan di jam 1 baru di luar opatan urang karatreut teh nya sugan teh jelema tenang ti lupa di teh geuning oke kabeh. Nah sugan teh aya naon bari jam 4 di Armo hayang tablik akbar Rajaban di Armo. Heuh, Armo belah mana ya? Armo Babakan, di Armo teh dua aya nu pangdendek aya Babakan. Nah, iya maksudnya karena kumaha? Heuh dilampak kabeh, kumpul kabeh orang Armo hayang Rajaban. Astagfirullah. Alhamdulillah. Ya Allah, sok mikir kan awak kan jadi era euy. Okem kabeh. Make tato hayang Rajaban, meureun aya keneh iman hayang meunang safatna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, bunga di Armo lain di musola-musola teh mah lain ke Armo. Sedangkan nyaho meureun Armo teh kos kumaha? Heeh. Hayang Rajaban ya Allah. Jadi jeung saha ngajina? Jeung Habib cenah ti ditu di Bogor dua jeung Haji. Jeung Habib di ka Armo udah ka Armo Habib. Ieu jang ieu. Luar ieu mah da Habib ka Armo. Berlaku enak pada urang ka Rajaban cenah hayang ngagumun Kanjeng Nabi. Ya Allah. Bari modal Habib deui. Ayeuna cucuna Kanjeng Nabi, mudah-mudahan bae menang syafaat ka urang sadaya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak ngadeg-deg tadi ngobrol ya Allah, oke kabeh. Ya Allah, meureun mah kitu ge aya keneh iman. Aya keneh iman ka Allah, aya keneh percaya ka Kanjeng Rasul. Meureun can teh aya taufik jeung hidayah teh can aya hayang bener ibadah. Jadi itu mudah-mudahan we ngumayakeun maena Rajaban teh aya taufik ditodai ibadah heueuh. Da mesen ka cenah teh mah haji pangabahaskeun judi ya Allah. Kita lagi ayo kembali ke pagar moal moal tanggung jawab cenah kitu. Eta ngomong lagi oke kabeh. Pangabahaskeun judi ulah cenah jarudi wae ka jeung aing beuki oge cenah ngomong teh. Hayang pangabahaskeun mabok cenah. Ulah ngarapan enak keur mah usaha marulu menang duit teh make judi make mabok kan jadi make mabok. Pada aja kitu cak mana ge. Ya Allah, heugas kumaha ge beuti. Di pagar moal ya, ngaradak moal. Sedekeuh oke kabeh, moal tanggung jawab. Itu memang sepakat, teu ngadu hayam aya, atau eta anu tanggung jawab ngondang habibna teh. Ayeuna teh tukang anu tanggung jawabna cenah ngondang habibna, cenah khusus hayam pribadi kula anu mantuan cenah aing habib ku aing jeung sorangan. Tukang ngadu hayam. Ya Allah, orang Madura khusus tukang ngadu hayam. Ajeun tanggung jawab aing habib mah cenah kitu saraya make haji we ditu kalian.
Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Hate ngadege ya Allah kudu ngomong kumaha ieu jelema. Bahwa ieu jelema nu salamut teh aing mah cilaka ya Allah. Atuh saha atuh? Oke datang ka imam mah atuh hayang raja. Raja bae dia hate ieu merencak Nabi Musa. Nabi Musa nepikeun ka panggih jeung budak. Ieu nepikeun ka Nabi Musa sasalaman teh cium tangan ka budak diciuman leungeun teh ku Nabi Musa. Padahal pangkatna nabi, pangkatna rasul, pangkat ulul adni. Nu calon surga teh nu can boga dosa, aing mah loba dosa. Nabi Musa padahal pangkatna nabi. Kapanggih jeung kolot, ieu nu salamet dunya akhirat teh nu dihampura dosa, nu ahli surga teh nyaho bismillah na geheulaan keneh ieu daripada aing. Kapanggih jeung umur sarua nu sasama ieu nu calon surga teh dosana can loba aing mah geus loba. Sakitu pangkat nabi, pangkat rasul ngarasa loba dosa. Mata kudu ieu meureun aing mah rumasa loba dosa ieu meureun jelema datang ka imah. Poke kabeh yang rajaban menang sapatna Kanjeng Nabi. Amin. Waman mata can beres dina masalah puasa. Waman mata kumaha lamun jalma maut dina bulan puasa. Nah, sedengkeun wajib puasa. Ayeuna jalma maut sedengkeun wajib keur puasa. Wajib ayeuna umpama eta jalma bulan puasa teh gering. Lain gering batu, lain gering saresma, lain muriang, tah gering ripuh, gering ngaripuh. Sedangkeun di mana jalma gering ripuh dina bulan puasa menang malah wajib batalkeun puasa. Teu jadi dosa. Naon sababna? Bi uzrin aya ujur. Ngan ke di mana beres bulan Ramadan cager wayahna wajib ngodoan puasa. Tak ieu kumaha jalma gering ripuh bulan puasa. Gering ripuhna teh tepikeun ka lebaran teh teu dikeun cager masih kena gering. Lebaran aya lebaran ge gering. Nepikeun ka teu cageurna malah hatta mata nepikeun ka mau. Keur bulan puasana gering, lebaran gering keneh, sedengkeun beres bulan puasa teh boga kodoan puasa nepikeun ka teu bisa ngodoan malah kaburu mau. Ta ieu kumaha? Aya ujurna geringna bulan puasa tepikeun ka maotna teu bisa ngodoan sabab kapilhan ku maot. Pala isma alaihi fi hadzal faiti teu jadi dosa. Teu jadi dosa. Eta jalma jeung wala tudriku bil fidyati ulah dipidyahan. Ulah make fidyah. Fidyah salat hungkul teu make fidyah puasa. Jadi kieu ringkasna. Lamun jalma gering bulan puasa. Geringna bulan puasa teh meunang 5 poe ngan teu cager kaburu tah di mana maot bulan puasa gering ninggalkeun puasa 5 poe tah eta wajib ngaluarkeun didobel fidyah puasa ongko fidyah salat ongko. Dua kumaha lamun maot eta jalma teh lebaran bulan Sawal sedengkeun boga kodoan da gering ripuh tepikeun ka kabawa maot bulan puasa boga kodoan puasa kumaha tah eta wala kodoa ulah dikodoan wala isma jeung tari teu dosa wala idrakul bil fidyati ulah puasana ulah dipidyah ya jadi ayeuna pidyahna salat wungkul. Jelas. Di lamun maut mah bulan puasa pidyahna dobel, pidyah salat, pidyah puasa. Lamun ayeuna boga kodoaneun tepikeun ka maotna, luar ti bulan puasa tepikeun ka maot giringna eta puasa ulah di kodoan, ulah di pidyahan, pidyahna salat wungkul. Ayeuna wa in fata kumaha lamun jalma teh kaliwat bigoe di udrin ngabatalkeun puasa teh ayeuna eueuh ujur gering ripuh henteu gelo henteu jag we
Tah dibatalkeun puasana dakwa ujur wa mata jeung maot si eta jalma qabla tamakunin sameme bisa ngodoana min qodoi tina kodona umpama bulan puasa teh umpama urang teh ngabatalkeun puasa nah sapoe nah 2 poe umpama sapoe. Nah berarti beres lebaran, beres bulan Ramadan urang teh boga kodoan puasa. Barang ayeuna bisa ngodoan puasa teh can kakodoan awak jagjag bisa ngodoan puasa kaburu mau. Ta eta kumaha utima anhu sok si wali ai akhrajal waliyu wayakna ngaluarkeun si walina keluargana ngaluarkeun kadaharan sodaqoh anhu gaganti ti eta jalma gaganti ngagantian puasa. Kumaha ngagantianana anil mayiti min dirkati tina tinggal mayit likulli yaumin sapoena teh ayeuna mudu to amin samud kadaharan. Samud sakumaha Bah? 3 parapan. Hah? Ai saliter nu cocok saliter dikaskeun da abet teu rieun. Tah make saliter aya rieun. Umpama jalma bulan puasa ngabatalkeun bari ngahaja sapoe puasana. Beres bulan Ramadan wajib ngodoan puasa. Boga kodoaneun sapoe awak jagjag bulan Sawal teh ngancan ngodoan bae kaburu mau. Ta eta si eta jalma keluargana wayahna ngaluarkeun sodaqoh sapoena saliter gaganti ditinggal mayit ngagantian puasa. Lamun puasa tiap tahun teu puasa barahana. Hah? Iya mah disebutna lain fidyah, lain sodaqoh. Fidyah beda, sodaqoh jeung fidyah beda. Iya mah sodaqoh ngagantian puasa. Sapoe berarti saliter. Liter. Hah? Liter. Lamun sabulan, lamun 30 poe puasana. Tah ieu wama jakarohu nyarioskeun ka eta masalah teh ajengan musonif huwa al qaulul jadid kaul jadid kaul anu anyar da Imam Syafi'i kaulna kaul jadid. Kumaha kaul qadim anu ti heula kaul qadim kaulna kaul ti heula Imam Syafi'i keur di Baghdad la yata'ayyanul it'amu ulah nangtukeun ngaluarkeun kadaharan balik ya jujuk balik menang lil wali ka keluarga si mayit ayyasuma muasaan anhu gaganti si mayit. Jadi lamun cekal jadi di mana jalma boga kodoan puasa sapoe bisa ngodona kaburu maut gantian ku sodaqoh kadaharan atawa beas saliter. Lamun cekal kodimah teu kudu ngaluarkeun sodaqoh balik menang sok ku keluarga si mayit teh sapoe gagan puasaan gagan ngagantian si mayit cacak puasa bisa dikodoan ku keluarga komo salat 5 waktu. Jadi menang puasa. Umpama bapak urang jag ngomong ka urang sebagai anak jangan bapak boga kodoaneun puasa sapoe can bisa ngodoanana awak mah jag engke minggu hareup atau isukan atau 2 poe deui ngodoan kaburu maot ta anakna di antara 2 nah rek sodaqoh tah sapoe saliter sapoe mun saliter tah atawa puasa ngodoan ngagantian puasa anu jadi bapak. Kumaha niatna nawaitu saumagodin an adai fardhi sahri Ramadana kodoan antir katil abi pardon lillahi ta'ala. Sejak kaula puasa poe isukan ngalaksanakeun fardu bulan Ramadan ngodoan ditinggal bapak abdi fardu karena Allah ta'ala.
puasa sapoe ngocor ganjaran kan jadi bapak nu tadina bapak teu puasa sapoe jadi boga ganjaran puasa jadi teu bolong pisan. Ayeuna urang salat ge bisa dikodoan ku anu jadi adik anak ku jadi ke keluarga umpama anak unang bapak maot umpama teu maot tak utama keneh ngodoan salatna atawa utama keneh pidyah. Bapak udah maut ninggalkeun salat teh 5 waktu sapoe berarti tah maut tayeu pidyahna lamun pidyah lamun 5 waktu berarti 4 liter 5 waktu teh 4 liter nah arek ku pidyah apakah ngodoan salat urang mah moal make pidyah arek ku ngodoan salat sabab naon utama keneh ngodoan daripada pidyah ngan alus nama ngodoan ongkoh pidyah ongkoh santri cikru baru gak pidyah balik ke imah tahi cok jadi ayo mah mentah ayo umpama kalau kurang 5 waktu aduh bapak mau tuh ngodoan sholatna menang di kodoan sholatna ngan lamun kolot hidup keneh mah kajenting gering ripu ayo gering ripu teu sholat ku anak ulah waktu menang ulah waka di kodoan ke di mana geus eueuh nyawana duh kolot 2 waktu 3 waktu ayeuna teu salat rek di kodoan kudu jadi anakna sok silahkan tah lamun berat pidyah teh mah arek make kodo usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati kodoan jadi ada ganti ke kodoan antir katil abi lillahi sejak kaula sholat zuhur 4 rakaat madhep ka kiblat ngodoan ditinggal bapak abdi karena Allah Ta'ala nu tadina bapak teh sholat jadi boga ganjaran jadi nanya ya dan orang lamun misalnya kayak ka incu atau ka anak puasanya kan kurang ganjaran teh puasa ge beunang kurang kok naonna ganjaran puasa incu atau puasa naon ye bulan puasa. Incu. Incu atau anak itu lebih kan nih. Karena ganjarannya jangkol. Naona. Ganjaran. Nanti menang soteh kieu ari sia ka anak puasa ayeuna teu kolot henteu. Bener. Nah, eta mah meunang ganjaran ngan jadi siksa awalna sabab teu kuat. Sabab wajib puasa dina bulan Ramadan. Ganjaran boga ti anak, Bang. Sabab anak darah daging kolot ganjaran boga ngocor ka kolot ngan kolot teh puasa mah tetep we jadi gitu urang yang kudu puasa kan Ramadan mah sabab ai bulan Ramadan mah lain ngumpul kolot lain ngumpul budak lain budak mora kolot kabeh jalma jabil muslimin muslimat sakabeh jalma Islam wajib puasa anak di atong siganing wajib bulan Ramadan umpama ngan gitu ge pan dibahas bah lamun ayeuna budak umur 7 tahun umpama budak umur 5 tahun can tamyiz eta budak teh teu wajib puasa teu wajib puasa tangke kajenting kolotna teu ditage teu jadi dosa tangke di mana budak umur 7 tahun berarti budak geus tamyiz ngan ayeuna 7 tahun ge budak can wajib puasa anu wajib indung bapak nitah budak diajar puasa kajeun ayeuna ganjaran meunang indung bapak geus nitah puasa budak teh tengah-tengah teh ayeuna dibatalkeun puasa teu jadi dosa tetep ganjaran indung bapak meunang ayeuna ngan kudu puasa kolot teh atuh wajib dosa nah ayeuna budak umur 10 tahun lain ngumpul tamjid atau balik umur 15 tahun, umur 15 tahun wajib indung bapak nitah ka anak nage wajib puasa sabab geus double ganjaranana hiji indung bapana milu puasa dua indung bapana boga ganjaran nitah wajib nitah ka anak didik di mata ayeuna budak nage puasa double ganjaranana indung bapak licik. Iya. Kalau kayak hukum gitu mah tunggu namun. Kan sedang puasa. Namun.
anu jadi bapak teu puasa jadi do. Naon sababna Ramadan mah hukumna wajibna lain ka anak doang. Eta mah sarwajeng kieu bah terkecuali na umpama ayeuna urang ngabiayaan anak dipake kana bener tah ngocor ganjaran kajenting bapana cicing we di mah tah keur lain ka wajib tetep ari wajib mah teu bisa dibedakeun ka kolot ka budak tetep hukumna wajib atuh mudahan bae hukum itu mah bah anaknya teu puasanya mau puasa ya ah ini RT kieu gorol naon cenah bejakeun ngawakilan bapak gitu ini gorol mah iya mudah-mudahan si penting teh termasuk kita tuh mudah-mudahan urang sadaya paparan taufik sareng Amin ya Allah ya amin ya Rabbal Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim.